Nah pertanyaan anak bagong gitunya pemininga plastik bodas nah wasin atau ente gitu. Sok saha nu uninga ieu tangkal naon? Ieu mah plak sampe. Tah eta saung Mang Ocim. Kete orang ada mal candil bolet. Aduh ieu cau meuli leutik. Pagawean loba tenaga saeutik jadi kieu ya. Boh plastik bodas. Boh jurig bodas. Reuaseun teh. Ieu mah plak sampe. Tos aya sirungan, alhamdulillah aya sirungan sampe ge. Kin sataun deui tiasa kaala panen sampe nu hoyong sampe sataun deui antosannya. Payahna sing sabar. Tah ieu terong nu kamari ku abi diplakeun sareng mak. Ayeuna tos saleger. Kitu oge plak jagongna tos jaranten. Tos daun 3 daun 4 tos digemuk oge mung hanjakal ieu jagong teh nu janten sareng anu paehna teh meh maro malih mah seueur keneh nu paehna kumargi pami ditalungtik geuningan siki jagongna teh saep ku sireum cigana mah bibitna pohara amisna kitu nya duka kumaha tah. Ieu plak bolet sirungna tos seueur nu ngabreng. Pami boled mah seueur nu jantenan upaehna mung 1-2 sigana pas ieu mah yeuh kanggo alaeun sasi Ramadan. Jadi engke teh urang ngadamel candil boled. Urang kantunkeun heula plak boledna kebon boledna ayeuna urang kaditu urang ka kebon leor. Alasan abdi kamari ngagalengkeun oge kanggo melak leor. Kuy urang OTW urang parios. Sigana mah teu acan aya nu janten da memang melakna nembe ayeuna teh berarti nembe 2 dinten. Aduh ieu cau meuli leutik. Lumayan leutik ge. Tah ieu di handap teh kebon cau nu kamari abdi ngadamel video eta tutorial cara nuar cau nu salah sareng hiji deui konten cara nuar cau anu teh salah. Tah ieu paling dia paling luhurna huma nya. Abdi dugi kadanget ayeuna masih kene tanda tanya. Eta tuh tinggal di layar aya plastik bodas. Mun malam abdi ngararis kebon patroli gitu. Pamininga plastik bodas teh ngagebeg reuas. Nah pertanyaan anak bagong gitunya pamininga plastik bodas nah reuasin atau henteu gitu. Sok jikan sana uninga bagong katanya pamininga nu bodas-bodas. Wah plastik bodas. Boh jurig bodas, reuaseun teh. Mang eta di handap nu ngajajar plak naon? Ieu, tah ieu. Ieu plak terubuknya. Bahasa Indonesiana tebu telur. Atawa sok disebat oge nog lauk ieu khas Loji Karawang. Pami hoyong terubuk tiasa amangan wae kaloji seueur 10.000 sabeungkeut eusina 12. Pami hoyong nyuhungkeun ka Mang Sadun antosan. Oke sabaraha bulan deui da ayeuna teh acan buahan nembe melahak. Lanjut lagi. Tuh di payun tos katinggal galenganana. Mung aya sakedik sih galenganna teu dugi ka rengse kamari teh kabujang hoyong ngored ieu teh pabulit. Pagawean loba tenaga saeutik jadi kieu ya teka hancang sedayana. Wah
Iya di dia ku abg di pelakan bolet sampai di pelakan kamari rupi nama teu acan jaranten sebagian aya nu garing kumargi panas pat dinten sebagian aya nu segar keneh yang mudah-mudahan jaranten deui ke nu paraeh nama kantun di ayuman ku abdinya. Ta ieu plak leor di teh sarang melon tapi teu acan janten dan nembe dipelakeun age 2 dinten kapangker. Oke, pamitos jantan orang dikontrol deh, orang diroris deh nya. Ya terus galonganana, oke. Oke, pamitos beres ngoret. Abdi bade melak deui cau, tuh itu dipayun. Eta pelak jauh engke mah bakal dikerepan jajarkeun we ka ditu. Sareng dugi ka sabrang lagi orang dipelakan cau we lah. Ya galengan terakhir. Ya ka handapna teh kabujeng digalengkeun. Kabujeng letoy ieu diantosan ku ngoret ieu teh. Janten salaras nama aya pepelakan oge melon sareng leor kene sareng sampe man pedah teu digalengkeun. Eta nu ngajajar baradas sampe eta pelak sampe mudah-mudahan tuku bedul. Tah eta saung abdi, tah eta saung Mang Ocim. Aina orang lewat jalan humanya. Tadi mah kan jalan itu, aina orang jalan huma. Oh, iya juga jalan tol eta ya. Jalan tol Cipularang. Ieu teh di kenca katuhuna teh aya plak sampe sareng terubuk oge. Hoyong nama di Jagongan kan gitu. Ongkosna ngapeun mang teu kapeser bibit jagong. Tah ieu teh kedah nama jalan ka handap kan nu ngaseukna teu apaleun jadi diaseukeun we di pareaan. Tuh jalan teh ka dieu kedah nama. Tah ieu nu ngaseukna di jalan ge diaseukeun we hantem. Jadi abdi pami lewat ka dieu teh gogorobasan engke mah. Enak orang ninggal sumur kobak. Ya saat mang. Saat kumargi tadi emang di anggo nyemprot. Mudah-mudahan ku ayeuna hujan ayeuna anjing tiasa pinuh deui biasa nama pinuh deui sih. Bang, iya weh kade weh nganggo robasnya. Nah. Saung. Pelak kopi di mana, Mang? Oke, pelak kopi orang tinggal enjing. Pelak kopi nage teu seueur sih. Mung ucap-acap hungkul. Sanes kanggo produksi skala bisnis. Ya mah skala resep dan skala beuki weh gitunya. Cengek sok dialaan wae nepi ka garundulna mus-mus direnos tah ieu tangkal naon sok saha nu uninga ieu tangkal naon leres pisan ieu tangkal mede pucukna raos pisan dilalap dikombinasikeun sareng daun gedang pedo. Tapi engke pamitos arageungnya ina mah alit keneh tong ka dipetik. Tah ieu terubuk teh nu tadi ku abdi dipelak teh ieu tangkalna ieu. Oke pamitos area terubukan tah ina teh garendut. Tiasa disayur, tiasa dibeulem, tiasa dituang atah-atahnya.